Gante meni bara laki yuk. Kumaha lamun aya orainya teu daek di babadan eta Mang Edi sakitu deket imahna. Lah loba popoean aya ayeuna mah bener si Ijah teh. Rek ajak nyeblak teh mumpung halodo sigana seger mun nyeblak sing lada teh. Loba barudak deui nu maenang kayangan di jero luhur teh. Halodo aya gitu. Tuh tapi loba popoean namanya. Tuh geus gararing kieu. Halodo lah ayeuna mah. Capek jauh. Aing mah lumpang oge Tuh. Bantu nama tapi muka euy. Melenge saeutik. Ya. Yo. Tah, geningan. Kenaon maneh neneng ka dieu? Ya. Ijo sia mah eta kasih Edinya. Rek ajak jeblak teh maneh mah. Semalesan ije, padahal mah rek eta si Edi sia. Urang teh karek gegek atuh subuhan Jangan teh. maneh mah nya. Eta naon? Kopi salaki aing diinum sia wani-wani keplok. Urut kopi. Salaki aing mah tara ngopi sia teh. Aing mah. Anas diinum aing mah. Jika anu ieu naon teh? Kaluluh teuing. Galulus cenah pret. Alasan atuh can cara kareuleung. kidinya. Alasan teuing. Apa coba mun ngomong tadi. Ngomong Hek teh bere atuh urang bere mah minum. aja we tah mah hayang nginum kopi si Edi meureunan. Tuh apa amal acan. Apa acan Kan urang mah karek gejol. loba alasan neneng geuleuh aing mah drama sia mah. Mun saya Nu aing atuh naon eta? saeutik atuh. Purna ge maneh nu mere ka urang. Geuleuh teuing sia. Jadi dia teh ulah curigaan wae. Nya kudu curiga mah. Urang teh kan beti. Ya besti naon soalna kamari urang kanyahoan maneh teh teleponan nying salaki aing. Cenah janjian di ditu nu serba 15. Lain urang mah tah rek ajak eta si Edi teh tah ngoreg di kebon. Waduh, Dibayar duitna di serba 15.000 bari balanya. Waduh, aing mah teu percaya ayeuna mah. Curigaan wae. Aing mah curiga. Bisa balik kan euy. Wah boga salaki kasep sia. Dasar nu burung urang ge aing anu amak sia keplok. Neneng, sia rasakeun ka dieu sia ku aing. Goblok sia. Belagug sia, rasakeun sia. Amun burung Janjanyi si Edi ku aing. Sia neneng. Goblok sia. burung sia.